teh istiqomah lah. Jalmi anu hirupna berkah daek ibadahna teh istiqomah. Naon ibadahna teh istiqomah teh mayeng henteu naon kauruan eta teh teu gampang-gampangan keresep ningali batur ngaji ngilu. Batur libur ngilu. Itu kelakuan urang eta teh nya. Ka mana-mana ya. Kerame-rame mos sadarusan batur eureun ngilu eureun gitu ya. Teu istiqomah. Jadi nu disebatkeun jalmi hirupna teh dipasihan kaberkahan teh di mana kahirupanna teh dina ibadahna teh istiqomah we. Teu kaganggu ibadahna teh. Mari jajab pojok kantosan bupati menilami-lami teuing ieu teh jam 5 can sumping. Eta cenah bupatina ngaos heula Quran. Eta bupati baca Quran jam 5 eta teh. Ngaos heula Quran beres euis cenah wis kunjungan sok keluar heula celebet heula kana ka kamar terus ngaos Al-Qur'an. Ngarantosan barudaknya istri teh pun bojo teh ngarantosan sang ayeuna. Kamarnya nuju ngaos heula. Tah eta teh naon disebutna? Istiqomah. Piraku jelema beunghar model kitu pamimpin urang model kitu bisa istiqomah ari urang. Eueuh pangkatan teu istiqomah. Coba. Piraku nu beunghar bisa istiqomah ari urang nu teu boga teu istiqomah. Rek mawa naon ke ka akhirat. Sok naon di akhirat urang teh? Di dunia teu beunang di akhirat digegawek. Coba gimana? Urang teh kada-gaduh istiqomah dina ngalaksanakeun amal ibadah teh. Maka jamin hirupna berkah maka tingali ibadahna istiqomah henteu. Aya anu dionjoykeun dina ibadahna. Na rajin teh duha, na rajin tahajudna, rajin teh baca Qur'anna. Lamun urang tos aya amal ibadah anu diistiqomahkeun, tah eta jalmi hirupna berkah. Kadangu anjing keneh tos ngaos